warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu guru anu kusimkuring dipihormat, rerencangan anu kusimkuring dimuliakeun. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah anu Maha Suci. Margi urang sadayana tiasa kempel dina ieu acara. Shalawat sareng sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sareng rerencangan sadayana, perkawis kebersihan merupakan hiji hal anu kudu kurang diperhatoskeun. Kebersihan ieu merupakan hiji kunci kehidupan urang di alam dunia. Lamun dina hadisna nyaeta kebersihan teh mangrupa bagian tina keimanan. Begituna kewajiban urang salaku siswa kedah ngalaksanakeun kebersihan sekolah. Lingkungan sekolah bisa bersih lamun urang bisa ngajagana. Insya Allah urang sadayana anu nempatan ieu tempat bakal sehat lebih tina penyakit anu datang tina kotoran lingkungan. Sakitu wae disimkuring mugia aya manfaatna khususna ka simkuring umumna ka urang sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.